Hirup aing tiba heula kieu-kieu bae. Eueuh jeung beunghar ngarampok enggeus, dudukun enggeus, gagawe siga batur enggeus, tetep be teu beunghar. Ya aing ge hayang beunghar siga batur. Mana mesin cuci di imah rusak, duit teu gablek, lengkap penderitaan hirup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangkosin kunaon? Kentepuna kusut. Kecut kos tai ucing. Ieu rot keur maratapi nasib. Oh, Aing ge hayang rot beunghar kos batur. Imah geledeh, mobil ngajejer, pamajikan opat rot, galeulis nyabarohai rot. kegawe atuh mang. Geus rot, aing geus gagawe naon bae rot. Yeuh rot lamun sia hayang nyaho mah. Dudukun ge aing geus rot, tetep teu beunghar-beunghar rot. Ngarampong. Geus rot, geus. Jadi tukang narkoba. Tukang narkoba, pengedar narkoba rot. Anu bener mah sia mah aing kita jadi tukang narkoba. Anu aya aing rugi. Ya bakalan be aku sia digaragotan narkobana. Jadi pengedar duit palsu mang. Ya, kula boga duit palsu ya mang ya. Menang di mana sia ieu rot? Laju ieu sistemna kumaha? Tenang, aya nu ngabosan. Tugas urang mah nyiaran jelema anu rek nukerkeun duit asli ka duit palsu. 100.000 jadi 300.000 mang. Komisi urang 40% ti penghasilan. Jadi Reka mana? aing rek isi heula rot. Teu kuat, geus dipucuk rot, dipucuk. Sia tinggal ka ditu. Aing nangguan di dieu. Teu kuat rot. Oke, tungguannya di dia. Kemana ieu Jarot? Kebel jasa. Apa si Jarot ditewak polisinya? Wah, bahaya. Jarot. Halo. Di mana, Rot? Di warung bang. Geura Rot. Geus teu kuat. Aing hayang geura beunghar, Rot. Hayang geura beunghar. Siap. OTW meluncur. Nah, datang oge ta si Jarot. Panjang umur na Rot, Rot. Ya,
Siap kaya, Mang. Kaya. Mantap. Berarti saya eta. Aman terot. 300 juta. Tenang. Aman pokoknya mah. Kumaha. Jadi mual. Kayana. Jadi Patrick, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. halo bos. Jadi bos, barang ready bos, lengkap. Semua aman terkendali bos. Tenang baik. Siap bos. 8Q. Berangkat Rot. Siap. Bos Q. Kumaha? Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat bos. Baguslah. Mana barang nak? Jangan bergerak. Angkat tangan. Saya dari kepolisian mendapatkan informasi ada transaksi jual beli uang palsu di sini. Ah, Bapak. Informasi yang Bapak terima itu tidak benar. Di sini tidak ada transaksi jual beli uang palsu. Lalu kalian di sini sedang apa? Kami di sini sedang transaksi jual beli sawah. Sawah si Kosim anu rek dijual. Sebentar. Saya periksa dulu uang kalian. Betul. Ini uang asli. Ternyata informasi yang saya terima perihal adanya jual beli uang palsu itu salah. Silakan dilanjut kembali transaksi jual beli sawahnya. Saya atas nama kepolisian mohon maaf. Kumaha si Airot? I duit asli apa palsu? Jadi Mang. Hah? Mang, beli mang. Mang. Mana dia? Mang Kosim. Gede waruh, Bang. Ngopi heula. Siap. OTW meluncur. Gitu, Mang. Oh gitu. Berarti
berarti iya duit asli Rod. 300 juta Rod. Urang jadi orang kaya. Oh orang kaya. Oh orang kaya Rod.